ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون Allahu a'lamu bimuradihi innallaha insatuhune Gusti Allah falikul habbi iku kang mecahakeun lesa kilabi tegese kang mecahakeun ing wijilananin nabati saking cucukulan warnawalan wiji korma anin nakhli saking tegese wiji saking korma yukhrijul hayya halimetuaken ya Gusti Allah al hayya ingkang urip minal mayyiti saking kang matikal insani wa ta'iri kaya manusia lan burung minan nutfati wal baydati saking sperma lan telur wa mukhrijul mayyiti lan kang metuaken ingkang mati an-nutfati tegese cai mani wal baydati lan telur minal hayyi saking kang urip zalikum utai mengkono al falikul mukhrij gesekang andhareaken lan kang metuaken iku Allahu Gusti Allah fa'na tufakun maka haleboh kaya apa mengok sira kabeh fa kaifa tusrifuna tegese maka haleboh kaya apa mengok sira kabeh anil iman saking iman ma'aqiyamil burhani sumertane ngadege dalil فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله أعلم بمرادي فالق الحب falikul isbahi turkan singaken waktu isuk-isuk masdarun dimana subya iku masdar kalawan makna subhi esaki amu disubi tegese ka singaken ing sasaka subuh wa huwa awalu bayabdu binurin nahar an zulmatil lail lan utawi isbah atau subuh taiku awal barang kang lahir yang saking cahaya awan saking petenge wengi wa ja'ala al-laila sakanalan andadaaken ya Allah al-laila ing wengi sakanan ing meneng taskunu fihi khalqu minat ta'abi gese meneng bihi ing dalam lail sapa makhluk saking ta'ab capek wasyamsa wal qamar lan nandadakeun ya Allah ing sarangengelan bulan binasbi kalawan den baca nasab atfan ala mahalil lail ledan atapkeun ing atase mahalapad lail tadi mun macana waja'ilul laili sakana dua qiraat itu menang dibaca waja'alal laila sakana menang waja'ilul laili sakana dina
tafsir urang lantaran aya atfan ala mahallil lail berarti wajailul laili sakana mahalna tetep nasab husbana syamsa wal qamara lan andadakeun ya Allah syamsa ing sarengnya wal qamara lan bulan husbanan ing bilangan lil auqati kadue pirang-pirang waktu awil ba'u mahzufatun atau utai banaiku kang den buang wa huwa halun lan utawi ya lapad husban iku dadi al husbanan ale dadi hitungan min muqaddarin alun min muqaddarin yaiku dadi hal saking kang den kira-kira kena yajrian tegese lumaku ya syamsu wal qamar bihusbanin hal nganggo hitungan kama fi ayati rahman kaya barang kang tetep ing dalam ayat surat rahman zalika utai mangkono al-mazkuru kang den tutur taqdirul azizi ku kepastian Allah kang maha gagah pimulkihi dalam karatuan Allah al-alim bi kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah dina ayat ieu Gusti Allah rek nerangkeun tentang dalil-dalil maha ngadamelna Gusti Allah dalil soni mimiti Gusti Allah nyaritakeun tentang zatna tauhid ngaranna bahwa nu ngadamel langit bumi katut esina hiji zat nu maha wajibul wujud ialah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jang nyampaikeun kana tauhid tersebut bahwa Allah teh khaliqu kulli syai' perlu aya nu nyampekeun diutuslah makhluk-makhluk Allah pilihan yakni Rasul Allah wajib tabligh Rasul Allah teh nyampekeun amanah urang kuari nyahona bahwa pangeran Allah adalah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaho hukum-hukum syariat ti Kangjeng Rasulullah nyaho urusan hakikat ti Kangjeng Rasulullah mantak moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa mencintai Rasulullah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumul wa yaghfir lakum dzunubakum qul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah mun aranjeun cinta ka Allah fattabi'uni kitu tuturkeun kaula cek Kangjeng Nabi yuhibbukumullah Allah bakal cinta moal bisa urang langsung ka Gusti Allah tanpa melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi melalui sahabat teu kazamanan melalui sahabat melalui tabi'in teu kazamanan tabi'in atsba tabi'in teka zamanan asbat tabiin atsba tabiin teka zamanan atba tabiin ya atba datang ka kuari nu nyekelan kuku salap nu asli ti Kangjeng Nabi ulah dimodif dimuduran modernkeun kena jadi mudorot asli bae geus ti ditu nah nementek cekel silsilah nu asli lamun jelema henteu nyekel nu asli eta tadi kredit jadi halal leg-leg kusia bunga bang jadi halal ti ditu nu nyekelan salap tama dua tak kiai nu kos kitu mah Golkar tama ajur hancuran nu nyekelan salap mah dunia sadunia ulah sa Indonesia
nu nyekelan kitab salafus sholihin Mesir, Suriah, Yaman, Turki, Irak, Iran, Mekah, Madinah, termasuk Indonesia nu nyekelan kitab salafus sholihin bakal satu suara akur baik bunga bang haram di Indonesia kayak gitu haram di deketan ku bupati bere haram barang ngajunya nana disogok haram kabelah dia nama lah budak aida kelos ente geus kos kitu amat teh si kiai gantung ngabek dia kos kitu kejelasan haram bae jetilok anakan ai duit mah nu anakan mah kotok anakan embe anakan nya duit anakan teudeun ku sia di handapeun kasur anakan teh moal semacem-macem kredit nu model urang kuari nu hargana berbeda atuh dua akad teh haram kecuali akur kontan 10 juta kredit 10 juta atuh masalah tah mah kos kitu tabaru ngaranna karena Allah tamah ngajual imah kredit jeung kontan akur kontan sabaraha duit 100 juta kredit 100 juta sabaraha tahun yang kreditnya 10 tahun tetap 100 juta atuh gede ganjaranna tamah gede ganjaranna tamah teh nu ngriditkeun model kos kitu atuh cenah kieu untungan bebeskeun habak ih pancen ada karena Allah tah mulai geus tah kos kitu bakaran jekel namanya kelan kitab salafus sholihin uraian Al-Qur'an diuraikeun Al-Qur'an diuraikeun ku hadis Kangjeng Nabi hadis diuraikeun ku kalam ulama kitab ngaranna ijma geus moal aya anu simpang siur eta mah dibahas cenah bagaimana tentang bunga bank coba di era globalisasi bahas ku sia sacablakna sungut dalil datang-datangkeun ku sia balik deui ka kitab salafus sholihin eueuh dan naonan tah mah kos kitu hanya untuk kemajuan ge disangka-sangka ya tungtungna maju henteu cenah urang tinggalin cenah ja buktina tinggalin bae datang ka kuari ini kumaha tuh hayu bohong berarti nah, ieu urang nyekelan ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin sing ade jadi paten mimiti Gusti Allah jaritakeun tentang katauhidan untuk menyampaikan tauhid Kangjeng Gusti Allah ngutus Rasul Allah ngutus Rasul-rasulna tah Rasul nyampaikan ketauhidan ka umatna kudu make dalil iyalah dek dicaritakeun dalil-dalilna bahwa Allah Maha Pencipta Allah wajibul wujud ieu dalilna tah lalaunan bakal loba ieu lah moal mahid 2-3 minggu ya bakalna sing ade nu minggu hareup beus aya undangan ngapesan tinggalin bakal mending dirapelkeun ti kuari aing gaji bae antaran ieu mah keur caritakeun tauhid ya dalil-dalilna ya guys ye cenah ieu mah nu ngabesan ge kakak tinggal kakak geus heulanan aing tinggalin ngaji bahaya ya eueuh nu kitu ja eueuh malah maksudna kemana ngaji pancen ada keur nyaritakeun eta teh dalil-dalil nah sararangeut ngabesan henteu tungtungna ngaji henteu ya Allah jadi dalil deh innallaha faliqul habbi wan nawa nomor kahiji Gusti Allah teh ngadalilan bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta Gusti Allah teh Sani Gusti Allah teh Khaliq lalaunan heulanan didalilan ku Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh falikul habbi anu ngadamel kana siki
eta teh dalil siki teh dalil kana ayana Allah lantaran tina siki teh coba ku urang dipikir gerage berbagai siki-siki bahkan termasuk nawa siki korma artina seluruh wiwijilan sisikian pikir coba ku anjeun kuari patani teh nyokot siki jagong siki kacang dipelakeun kuari eta jagong eta kacang eta korma atawa buah laka sesuai jeung masana nu geus diadatkeun ku Gusti Allah eta jagong teh melentis jadi sirungan kuari kaluhur kacang sirungan kaluhur buah tangkal siki korma ge sirungan kaluhur asem sirungan kaluhur buah sirungan kaluhur sirung naon sirung bahasa Melayuna sirung atuh lain petet petet mah urang ge aya petet sirung ieu mah horeng sia ge bodoh sarua bodoh sarua teh jauh sirung sirung aja alohor ta eta teh cek Gusti Allah girage ku sia deuleu eta tangkal jagong siki jagong siki kacang siki korma siki asem siki buah di mana-mana aya sirung kaluhur horeng kahandapna ge sarua aya nu kahandap di ngaranan akar nu kaluhur di ngaranan sirung sarua lamun kurang ditaliti ta eta teh horenganan belah bubuahan sisikian teh kacang belah kaluhur belah kahandap belah jagong jadi belah kaluhur belah kahandap belah aing mah ngadenge belah kieu jari hiji aduh ya Allah ya Rabbi wari siki korma ge kaluhur belah kahandap belah haju buah ge sarua kaluhur belah kahandap belah nu kahandap eta piakareun kabeh ge terus kahandap jadi akar nu kaluhur jadi tangkal bakal beda-beda bentukna lamun jagong kos kitu tangkalna lamun kacang panjang areuy tangkalna lamun kacang tanah atuh sakitu kaayaanana lamun tangkal buah atuh biji engke sirung jadi tangkal kemudian korma ge saruak bijil tangkal tina siki dipelak jara dikahandap nancep aya akaran kaluhur aya tangkalan nu matak ngabahasakeun Gusti Allah innallaha falikul habbi matak ditafsiran syaqil habbi artina belah ciki kabeh ge lamun dipelak teh belah nu ngabelahkeunana saha ayo tanyakeun ka profesor nu ngabelahkeun siki saha nu ngajadikeun sirung kaluhur saha nu ngajadikeun akar kahandap saha tanyakeun ka profesor tanyakeun sanggeusna jadi ieu akar teh boga kamonesan boga kaistimewaan pikir ku otak urang teh ku Gusti Allah diciptakeun jadi makhluk nu ngaran manusia dibere pikiran dibere akal tok geura taneuh teh kapan teuas ku budak leutik mah moal bisaeun taneuh dicokelan bahkan bisa potong eta parabotna ku kolot ge dipaculan setengah egeug naon egeug seteuas taneuh teh teuas
tapi baik orang dipelakan tate terus akarna kahandap akar mah akar sanajan tangkal buah sanajan tangkal korma eta nu ngaran akar teh leuleus akar mah cabut ge ku urang eta akar di kieu-kieu eueuh nanaonan leuleus latif lembut tapi eta akar model dipelakeun dina tanah nu sakitu teas nage terus bae nyulusup akar mah eta nyulusupna akar nang saha lain akar ente ge sok nyulusup tapi lain deui teh mah nyulusupna ieu mah akar insyaallah tok gerage pikir cek Gusti Allah eta akar teh nyulusup sakitu di tanah anu teu asa aya batuan nyana jalan sisi belok jalan sisi terus bae nutur-nutur kana bebelahna taneuh anu hese cek pemikiran urang mah wajan teh taneuhna teu as eta akar mah nyulusup bae nyulusupna akar nang saha naik kaluhur tangkal ngagedean kuari jagong ngagedean tangkal kacang ngarembay tangkal kacang tanah ngajangkungan tangkal buah ngagedean tangkal korma tangkal asem ngagedean dak kuari mah loba jasa ieu daunna nang saha ngabijilkeun daun sanggeusna daunna luar biasa rindangna dina bulan-bulan anu tertentu Gusti Allah geus ngajadikeun kana kembang bae kuari kembangan jagong kembangan kacang kembangan asem gede tangkalna buah gede tangkalna malah aya cabangan segala rupa korma gede tangkalna kuari kembangan nang saha ngabijilkeun kembang sanggeus bijil kembang teh kapan eta teh harepan urang teh adeuh hayang buahan kadang-kadang kapan rugrug teh jadi buah nang saha ngarugrugkeun disiraman ku urang weuy eta mah nu ngaran obat-obatanna terus bae pupuk-pupuk nangis selain dari pabala pupuk kandang teh kuari mah make pupuk kota make puralin naon puralin make kitu puralin mah eta nyikat gigi puralin urlium nah kuari mah make puradan di samping puradan make none orea di samping orea make none mes eta keneh jangwatan akar aya kuari mah jangwatan tangkal aya jangwatan kembang aya jangwatan buah aya jang mempercepat buah ge aya jang mempercepat asak ge aya geus lengkap kuari mah di IPB Bogor geus lengkap kuari mah diproduksi tapi wayah rugrug bae gugur bae obat 3 lawat cak Gusti Allah moal jadi henteu bae nang saha ngatejadikeun syariat kurang kumaha syariat kuari majarara di teu kaluhur rindang dauna kembangna aya jadi kuari jagong soleng can jadi jagong soleng keneh ulah waka diala jeung ulah ditoel-toel cek patani eta soleng lamun katoel sia awas moal aya sikian hiji nomor kaduana ulah osok dideuleu ku nini anu ompong moal aya huntuan sia eta jagongna matak awas nu balak jagong di hareupeun anak dilarang nenek-nenek dan kakek-kakek untuk masuk ke wilayah jagong ini sebab besok nurut buat saya ini kadinya aju seri atuh jagongna ambal ayah moal ayaan mana
gede jagong kacang geus karacangan terus kacang tanah kemudian atuh aya nama buah geus kembangan buahan pentilan ngaranna kitu keneh korma nang saha eta ngajadikeun tah nang saha eta ngajadikeun profesor tinggal profesor ai ku Allah teh dijadikeun mah teu bae insinyur tinggal insinyur ai ku Allah teh dijadikeun mah teu bae tapi ya makan jararadi gas kuari jaradi kabeh jagung aya buahan jadi jagung kacang panen model kan model teh kumaha artina rasana beda buahna ge beda buah jagung mah eta teh ku Gusti Allah dikersakeun make baju di samping make baju aya buukan mimiti buka bajuna katembong rembai buluna buah jagung ngaranna sia maka dinya bae sih masyaallah ya Allah kakawasan Allah aju kacang panjang kacang ngarumbai di luhurnya nama buahna tapi kacang tanah mah dihandap model dihandap jarwa di jero tanah ayana tak kacang panjang mah ngarumbai tapi kacang tanah mah Masya Allah dibungkus aju model deh kacang teh aku bakal modelan anak garing luhurna jerona basuh sia kurang sareri heran aing mah kawasan Allah lamun basel bae moal beres atuh tapi kunaon luarna garing jerona baseuh tah mah kacang nu hiji meureun kacang masyaallah kakawasan Gusti Allah teu bisa dialah teman eta mah tah ieu kacang kemudian kuari mah buah teh buah darmayu buah romanis buah golek buah daging buah ganda rasa kemudian atuh aya nama buah limus buah kaweni macam-macam buah budak kuari mah teu nyahoeun budak kuari mah teu nyahoeun buah limus kos kumaha ganda rasa kos kumaha buah teu nyahoeun lantaran kuari mah geus jadi kota padahal mah kota lain lembur lain padahal mah baheula nyaho ka buah golek nyaho babarengan gede angin mulung buah babarengan komo buah daging mah datang ka budak ya rembungeun buah daging mah mungeun buah daging mah datang ka jarare di sorangan teh mah budak hayang buah naon buah daging padahal mah amis tetep bae embung naon sebabna lantaran eta mah paranti monyet monyet eta buah daging mah geus lamun urang ngadahar buah daging berarti engke dianggap monyet mungeun buah macam-macam buah rasana beda-beda ya Allah ya Rabbi kakawasaan saha Gusti Allah aya nu model deui aya anu sikina di jero kos buah aya nu sikina di luar okos mede eta lamun saha eta sikina di luar kunaon teu dikajerokeun di luar sikina nyenghel we di luar Masya Allah di luar menang saha eta Gusti Allah agung eueuh nu mesen ja baheulana ge menang Gusti Allah Masya Allah karim aya anu di daharna cangkangna jeung eusina kabeh di dahar tamak model buah tin mata kabeh bisa didahar jeung cangkang-cangkangna termasuk sao ai beuki mah jeung cangkang-cangkang lo hese sao mah tuh tah eta tok buah salak ge ai beuki mah jeung cangkang los tah eta kakawasan sah insyaallah karim ye kabeh lamun ditataan hiji-hiji cek Gusti Allah moal katataan ku sia sebutan hiji-hiji nu sia jaho bae di negara Indonesia sabaraha macam tangkal jeung buah di negara Malaysia aya hiji tangkal nu eueuh di Indonesia di Arab loba tatangkalan sisikian nu eueuh di Indonesia di Australia
loba tatangkalan di Indonesia contohnya kamari aya penemuan baru nyokot di kehutanan di Australia dibawa ke Indonesia eta siki leutik jasa segede kieu dipupuk kemudian jadi gede dijual hargana ti mimiti 50.000 naik jadi 500.000 naik jadi 500 juta eta ngaranna gelombang cinta coba eta kembang gelombang cinta datang ke 1 miliar edan-edanan itu coba kakawasaan Gusti Allah menanti Australia dicokot kemudian ditanam dipupuk gede anu melakna di artis-artis dipajang ngabogaan hikmah-hikmah tersendiri hiji urat teh aya hitung-hitunganana dijual ku ari mah aya nu hargana teh 100 juta aya nu 500 juta aya nu 1 miliar geger di Indonesia ngajual hiji tangkal gelombang cinta 1 miliar haju diterutan ku urang lembur meuli ku abe di Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh Jawa Barat mamareuli mumpuk kabeh pas gelede teu laku katipu bae urang membalayah gelombang cinta Masya Allah naeta kakawasaan saha eta nyen lamun urang nataan tatangkalan sisikian moal katataan cek Gusti Allah geus ku ari mah aing menyebutkeun kieu bae innallaha falikul habbi sanyana Gusti Allah nu ngajadikeun kana sisikian jadi tatangkalan jadi buah eta nu ngajadikeun sisikian nu ngajadikeun tangkal nu ngajadikeun daun ngajadikeun kembang ngajadikeun buah di dahar ku maneh eta saha nu ngajadikeun sampaikan Muhammad ke umat anjeun nu ngajadikeun teh aing nu maha sagala-galana profesor doktor insinyur ngan sakadar ngalasarakeun nyana melak doang nu ngajadikeun aja aing kunyana dipelak ai ku aing teh dijadikeun atuh henteu bae kunyana teh dipelak ai cak aing jadi mah jadi bae nu manta kacang diteundeun bae ku urang di juru sabulan bae teh dikaluar-luarkeun di poe henteu woi jara radi menang saha tah ngajadikeun nang aing kunaon nu mantak dijadikeun bongan teh ditong-tong kunyana paling dijadikeun bae geus jadi tuh eta nu ngajadikeun teh aing innallaha falikul habbi Masya Allah karim bejakeun besi pajarna ngajadikeun petani besi pajarna ngajadikeun insinyur lain innallaha falikul habbi wan nawa siki korma biasana masih sikian teh kapan belah tapi siki korma mah hijian teu belah siki buah belah siki kacang buah belah siki buah belah siki kacang belah tapi siki korma mah hijian siki asem geus sakitu teu asna tetep bae belah tapi siki korma mah hijian dibahasakeun agen nawa mah kulumud nu aya di luhureun siki korma eta kulumud siki korma disebutna nawa ta eta teh bisa jadi obat jang kencing manis bisa jadi obat jang darah tinggi kulumudna tina siki korma kan ieu siki korma tak aya nu putihna eta nawa eta teh coba pesen ka urang Arab ulah dikamamanakeun kitu jang obat eta kulumudna cokotan ku urang set cenah tadi cokotan langsung dikagelaskeun diseduh make cai panas diinum kencing manis insyaallah leungit darah tinggi ge leungit eta nu mantak disebutkeun innallaha falikul habbi wan nawa henteu langsung siki kormana tapi nawa lantaran ngandung hikmah nang saha ngajadikeun tetangkal korma nang Allah pupuk sikina petet keluar hartina sirungan kahandap akaran gede bentuk tangkal korma mah kos kitu gede nyana malam mun teu dikawinkeun teu bisa teu buahan nyana song kilang gede tangkal korma teu dikawinkeun moal bisa ai ngawinkeun tangkal korma si kumaha emang kudu make KUA siap macem-macem atau mah kudu daftar ka ditu
400.000 tekudu eta mah Kangjeng Nabi ngalayan gandinya ka Patani begitu Kangjeng Nabi ngalayan ka Patani korma cek Kangjeng Nabi ai waktu ku Gusti Allah bakal buahan mah buahan bae teman teu bae cicing bae teh sahabat segala rupa ge ku Allah ai bakal dibuahkeun mah buah bae ari teman teu bae sanes kitu Tuan mah pan teu pernah melak korma ai abdi mati leuletik turunan petani korma ai kitu kunaon tiba heula tangkal korma mata di mana-mana geus tah kaluar ngarantuy mun teu dikawinkeun moal buahan tuan moal jadi buah lamun mancungna teh tah kaluhur tah eta geus bae dikawinkeun tuan kudu kawinkeun cara ngawinkeun kumaha ieu cek eta urang Arab cara ngawinkeun teh ieu dibelek sanggeus dibelek terus dihijikeun jeung nu ieu kemudian tah dikencengan eta ngaranna ngawinkeun korma jaheul cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunya sok bae terus bae horenganan aya aturan-aturanana tuh aya aturan-aturanana jadi urusan dunia henteu bisa urang melak kacang disebarkeun bae bur lah kumaha Allah bae atuh teu bisa kitu heh atuh naon kumaha Allah sih kumaha Allah atuh aya aturanana cek urang Kendal teh atuh diseurikeun ya melak kacang kos kitu melak parega datang ber bae atuh teu bisa tetep bae make aturan tah eta lah antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaraos tentang urusan dunia artinya lu biasa ngurusan dunia kumaha cara melakna sok teruskeun cak Kangjeng Nabi sok teruskeun teh urusan patani ngaranna jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang kumaha kabiasaanana serahkeun Innallaha falikul habbi wan nawa dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh mana nu hirup manusa hirup dikaluarkeun ti mana tina cai mani anu beku nu paeh manuk hirup dikaluarkeun tina endog bahkan wa mukhrijul mayyiti minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup endog tina nu hirup urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakni cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup atuh kitu bae terus manusia wari manuk teh diciptakeun tina beku yakni tina endog timbul tina endog jadi dah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog nu mantah kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog hayu sia sarua bae heulaan awi teh heulaan iwung nya heulaan iwung ai iwung biji lapan ti awi oh nya heulaan awi atuh awi ti mana aya iwungan heulaan iwung atuh ai iwung teh pan timbul ti awi moal datang-datang aya iwung aya lamun awi ti awi atuh ai awi teh pan tina iwung datang ka kiamat sia moal beres otok jeung endog heulaan mana nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas bisa ngajawab aja nailah manusia tina sperma ti manusia ti sperma ti manusia ieu nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha Gusti Allah nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah
istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia tina sperma sakali asup doang sat karahim awewe nutup langsung diproduksi melalui sel-sel na didinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal 40 poe deui jadi daging kimpal 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji masalah umurna 2 masalah rezekina nomor katilu masalah pagaweanana nomor kaopat masalah salamet jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni sorga jeung neraka urang borosot ka alam dunya geus mawa dokumen 4 umurna rezekina pagaweanana sorga jeung nerakana geus aya dokumen tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah loba jelema subur jasa awewena subur salakina subur terus bae dijimakeun cai mani keluar sapeting sagelas tapi tidak akan jadi manusia majir ngaranna majir sapi majir bagus lintuh ai awewe mah majir pencit habak tadaran gangeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna alwadud wadud dan nu sangat cintaeun ka urang resepeun jasa ka urang di mana-mana manehanna resepeun ka urang bakal timbul rasa deudeuh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunanna teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka deudeuh jeung ka resep ka urang urang dahaga kunyana dibawakeun cai urang kitu lapar dibawakeun sang urang aya ngopi dibawakeun kopi urang bangona kapanasan dihihi dan kunyana kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna sial dasar tuh eta deudeuh alwalud loba anakna baheula malamun ditanya kiai teh kiai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg be eleh kotok rintik mah teman paling setik kiai sabaraha boga anak 12 baragus kiai boga anak na loba kuari mah kiai gaduh putra sabaraha nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar teu beres sama kiai kos gitu pejabat wis 2 kabeh geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta sieun teu dahar ka dituna. Waduh emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus. Akidah geus mengkol. Remban cenah ka dituna besi teu kadidik atuh tinggal didikeun ka pondok pasantren didikeun. Mendak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu. Aduh, anak kula cenah anting nu bola de jasa lalaki teh we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki teh we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus antapkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang pualieun atuh santri mah geus teh jaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi
kamarananya jelemanya nuka pabrik geus di pabrik nuka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nyana mah teu nyahoeun urusan ekonomi nyahuan kuari di negara keur ngagodog undang-undang teh nyahuan nya kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sabodo teu urusan kos kitu ieu penting mah aing mah ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupanna geus beda nyora mah tuh isuk-isuk di jandela kieu bae tah di jandela mandi encan naon encan santri neleukeun anu liwat cek nyana kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lembur ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung nama deuk main bola isin be aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta manya masa depanna cakyana surem kunaon teu bae sakolah teu digawean teu kumaha masa depan si Asep make daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa teu padahal mas santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha man SBY mah ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri masa depan melejit jangan meninggalkan dunia weh nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae jadahar mana yangan sorangan lain kita kulura tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok non tilok ye menang 5 tahun genep tahun siap kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan baik kuari ngayakeun muludan Asep ditabalik kunaon yang jadi protokol ieu protokol hese ieu nu nyaho dalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari Asep ditabalik Sep balik heula Sep naon muludan protokol ya siap siap atuh jadi protokol atuh bohong mulai nyana jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman weh hebat atuh si Asep atuh di pondokna ge nya mah ngabaco bae pan ngaji henteu ngabaceo bae eleh beo mah kita tunggu kori dan mubalik masih di jalan
ternyata sanggesta sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh gelengnya. Lah aing di pondok aja sok ngayang-ngayang aing. Langsung nyana, hei bisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asepnya. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing ku ari dek dibalesan tuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep. Ya iya Haji Podoli itu bisa datang. Macet didoyong. Macet total kayak kontainer. Udah kumaha tuh. Haji kumaha tuh. Asep bae lah ceramah. Siap. Nyana napas lagi. Cilok mundur santri. Alah. Aing nyaritakeun sagadang pecang ae ge lah. Jeung monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nyana. De beres. Amplop 3. Protokol Kori. Eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece. 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun. Begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh. Komo geus 7 tahun, komo 10 tahun mah geus kadenge rada bisa pepeletekan, geus mulai diperhatikeun. Cep, ulan si aya di imah aya. Tutu mang anu paeh. Aju paeh sih bebeja ka aing. Pangmandiankeun Cep. Tuh nu bisaeun sia mah pan santri. Siap. Satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing. Paeh bajannya nu geus paeh bae tok ngalawan. Ayo geus. Pokona main guyur-guyur bae geus. Atuh babar. Kilok mundur santri mah. Masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur. Masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar. Masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Dah jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki. Nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna. Terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh. Kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh. Eta kos kitu, tapi keindahan jadi santri. Masya Allah. Lapar, karak masak. Masak, isikan, golot. Cak babaturan ieu urang pan sangu doang ngeueunan tenang. Ih, aing mah ulah sok hese-hese. Lain kitu, warung pan geus nutup. Peuting pan ieu mah. Pan santri mah peuting masakna. Cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga, bawang teu boga, mah nya sangu doang. Siamah tenang, cak aing tenang. Oke, aing ka dieu sagedeung. Horenganan kotok babaturan. Siap. Urusan ku sia tah. Kotok saya teh ulah ngomong. Ayo, hija sia bisaan. Emang keur ieu sia teh meuli. Ayo bae lah. Goreng beres golotrokeun. Nah, nu bogana hudangkeun. Hei, mang hudang. Dahar jeung aing. Ayo. Si boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae suseria menang sampai 2 bae kotok aing gaman legit sia bareunnya ieu teh nu di dahar ku sia teh ya tuh goblok atuh sia nu goblok oh masalah santri geus salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing. Cak kahirupan santri mah indah jasa, ngeunaheun nikmat jasa. Hese. Pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup. Emang kumaha gitu? Geusna ka mana? Balik. Dek balik. Heeh. Nek nanti sagedeung bang aing mau balik. Ngan baju aing
kalotor kabeh nu aya bae cek babatur euy baju aing ka mana samping eueuh baju orang dibawa balik ku jana menang saminggu datang di ini mah baju aing bawa ku aing jeung aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngirahan yusuh masalah masalah hiji bae ngaji salat ngaji salat ngaji salat datang ke waktu sabulan kolot ingetan teu ka aing can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya na blow on Masya Allah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entak teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musalla pelopor masjid lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na walad dhalin ieu mah kena buleut dodna walad takos gitu wadak disalapkan yes kubatur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleuh hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga kapake tah eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang caritana ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti antaran diukur salat barang salat maghrib barita salat maghrib jelema garendut teh cari cing di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cak abah teh jata murid ai imam gitu ternyata teu neuleuh biasa we ngimaman beres barang neuleuh orang imam nanti urusan di dia terus ngobrol di hari pun masih saya bisa jadi ngimaman di dia ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun ngadenge jarapi teh babacaanana rapi tita jadi imam tadi nembung ngaju daek kebelah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina luca lece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah memeh ngaji wudu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri teh eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah Masya Allah aja ikhlas santri mati lo kayak yang dibayar ayo letik mah jangan naon Masya Allah iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mas santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon
pokoknya malamun bapakna maot cukup etanya nata ganjaran masantrenkeun anak bae jang mawanya ka surga geus cukup. Ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya dua rupa. Nomor kahiji anu jihad di medan laga perang, nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah. Li'ilai kalimatillah. Ngaji teh jadi tentara Allah. Urang mah kuring ngaji saminggu sekali. Santri munggal poe. Subuh ngaji, lohor ngaji, asar ngaji, nu ngaji mah nu teu menteu. Jadi antep bae deui ku kiai di mamana ge. Daek ngaji los teu ngaji los. Bodoh. Ya itu di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok. Di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi. Tilok aya kiai nitahan ngaji-ngaji budak sia ngaji tilok. Daek-daek los, terlos. Bodoh sia. Jang sia ieu. Sia daek ngaji pinter jang sia, teu daek ngaji atuh geus. Sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los, mayar henteu naon teu. Acan balik bae los, acan pindah los, sama kumaha sia bae. Tapi hasilna kok beda. Hasilna kok beda. Oh, pan didoakeun khusus. Lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana jula leuleus ge hatena leuleus sakalina teu leuleus balik teu balik jadi beda salap mah tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah innallaha faliqul habbi sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma diplak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun nu hirup piana manusia ti cai mani maha kawasa Allah Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk na ieulah zalikumullahu fa anna tufakun wallahu a'lamu bimuraditah anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain lang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana fa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan teu daekeun maca dua kalimat syahadat teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah teu daek endahan nyembah ka patung endahan nyembah ka batu endahan nyembah ka materi endahan nyembah ka kitu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah maha pencipta falikul isbah naik wari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia wari naik kana masalah falak Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah teh eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul
dimana hareup-hareupan ketika mata poe teker hareup-hareupan tengah bogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna ke sinar kedua ngaranna fajar shadiq anu nangtukeun kana waktu subuh begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shadiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uluzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut ngebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu mah lantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok geura bingungeun kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shadiq fajar shadiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haji eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab aya sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe deui panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khalikul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kuari subuh jadi beurang bat nu ngajadikeun beurang teh sah tanyakeun coba ka orang Amerika tanyakeun ka orang Eropa tanyakeun ka orang Amerika Australia saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang walahaya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit bakal raragagan sebab dina sinar ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae gagah sidar isuk-isuk lain lalawar mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol
sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk. Setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk. Boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees. Lumantak urang ka masjid jam 10, ka masjid jam 11 poe Jumat. Diuk sila reup hees. Ulah dihudangkeun bubar Jumat. Kita bawaan sinar matahari isuk-isuk teu beda, tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui. Kitulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha? Gusti Allah. Masya Allah. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang urang ka ladang capek, nu ka kantor capek, nu ka pabrik capek, balik wari magrib, salat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat peuting teh. Wa ja'alal laila sakana. Lumentak aneh kuari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Geus waktu istirahat kuari mah magrib malah muka. Neangan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat. Akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae. Dagang berang magrib tutup geus bae. Usaha berang jatilok aya nu macul peuting. Tapi kuari mah justru macul ti peuting bae. Komo tamah macul sawah kobakan hiji mah. Nu mencong atuh peuting bae. Tah ieu wa ja'alal laila sakana. Mun urang nuturkeun ieu istimewa. Berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib. Geus ulah kabita ku dunya. Mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui. Langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya. Tas isya heula berjamaah terus ka imah sare. Sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud. Lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 ngenaheun Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepkeun jasa ka kaula nu kula ge resepkeun jasa ka anjeunna yastaquni wa asaku nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam 1 masih kena wawalak-wakan wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 irahat tahajudna jadwal panggung kapan
deres namanya nama masih keneh ngaji keneh ayeuna nu di imah ngobrol datang ke jam 2 dek kira tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu pareman TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta dia laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas penting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'ala al-laila sakana saha nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan maka panggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi mual kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullun fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun tayye dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan caang nu tadina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu gelis kadele gelis dan nu betot kadele petot nu putih kadele putihna nu hideng kadele hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu li ta'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maizarhun yunjarhun rusarun agasun sepsun jun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun des kauzun janjatun febdalkun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna di dinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul
lantaran ieu teh aya falak-falakna, aya bagian kaler, aya bagian kidul. Engke waktu salat ge beda-beda. Waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10, aya jam 3 lewat 4, aya jam 3 net lewat 5, aya deui engke jam 3 lewat 30 menit. Magribna lamun urang keur make jitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda. Kecuali orang make waktu gorbi. Lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam 6 bae, aya waktu istiwa zuhurna selalu jam 12 bae. Mun urang ngaji palak dek make istiwa zuhur asa jam 12 zuhur asa jam 12 zuhur ngan kudu ditimbang make rubu. Nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeub. Mun angkeub teu bisa. Aya teh nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna. Istiwa teh ngaranna tah atawa urang dek pake waktu gorbi magribna selalu jam 6 tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun. Jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam 6 magrib asal jam 6 magrib. Engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam 6 lewat 5, jam 6 lewat 10, macam-macam atawa jam 6 kurang 2 menit. Pokokna mah urang nyieun waktu jam 6 magrib. Wah, nu kolot mah kaburu modal. Geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir. Geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu, mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu. Incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol. Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husbana. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel berarti ieu Ustaz 9 sangaran sia ngaran aing Teddy hayang ka sia hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 wao hirup 3 ta sin 60 waw genep 60 genep tak 200 genep ngaran sia Teddy tak 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya keneh nya bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha masih keneh loba keneh bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha. Ieu jadi dukun ya. Diadukeun yang ngaranna ieu. Nah, ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu. Ieu opat, Sarwiti opat ngitung ti Ahad. Minggu, Senin, Salasa, Rebo. Wirid ku sia taperbo. Yeh, sia ujianana. Geus lah pokona. Jam sabaraha cenah kiai ngawiridna? Magrib. Batur salat siang ngawirid. Teu kudu salat. Diutang dihitung diutang pahala karana ge husbana. Tuh, wa ja'ala syamsa wal qamara husbana. Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan
yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe. Nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna. Tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta. Geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito. Ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misrek lantaran geus dihitung melalui ilmu palak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta nyen ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang nyen kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digicelekeun ku Amerika mata kagiclek bae ngahajanya matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional da kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetap sulam diulah-ulah ngaji sulam tetap menang nek kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ka Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarnya di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkeun jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal wakang ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falakiyah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falakiyah mah beda sautak saeutik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Falakiyah ngan kesulitanna Durusul Falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata ulama ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 ngaji heula log ngaji mantap kok kesulitan lamun urang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik deh Agustus September gas nyaro sarua atau make gitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan teh maksudna
babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pakai tetep sulam durusul palagi jadi dihitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah, untuk hitungan lebaran, untuk hitungan puasa, untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke ayat deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu qul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan urang nunggu rumus di Amerika aji mah aji bae jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya urang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'alal laila sakana anu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriyah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriyah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran dina hijriyah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriyah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah
di pasrahan malaikat titah narik bulan, pasrahan malaikat ya titah narik panon poe, di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ye, malaikat raqib di dieu, malaikat atid. Kama mana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat, tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah. Urang ka mana bae ge aya catetanana. Ciha deui tak ieu kagagahan Gusti Allah, kauningan Gusti Allah luar biasa. Urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat, ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah. Di jero taneuh aya batu hideung, di jero batu hideung aya sireum hideung, leutik Allah masih keneh nyaho. Kunaon atuh urang kuku malandangan ku ari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah. Mentek belajar heula ngaji syariat, geus beres ngaji syariat, kuari urang eusian batin supaya belajar ilmu tauhid. Tauhidna jangan nyahokeun zat Allah, jangan nyahokeun afal Allah, jangan nyahokeun sifat Allah. Nu wajib kurang dikanyahokeun teh tilu hiji zat Allah, kedua pagawean Allah, katilu sifat Allah. Nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa, datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas. Ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah, pagawean Allah jeung sifat Allah. Urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud idam baqo mukhalafah lil hawadisi qiyamul binafsi wa daniyat qudratil muhayyad sama basar kalam das. Dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah, mengarah karena apal Allah, mengarah karena sifat Allah mencan. Nu mentak can aya ngerenyet di jero hate, tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah, moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun apal Allah, moal bisa ka harti apal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah. Berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah, mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan. Kok bisa gitu engke dimodif ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah, sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah, kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah. Pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah. Urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae, nu jore bae. Ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih, barang kawinnya hideungnya loba cedaan. Urang mah hayang kawin teh ka nu bersih, ka nu geulis, ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal. Doton tungtungna urang ngome doton bae. Nang Allah, kehendak Allah. Masyaallah. Jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid afal. Tauhid afal mah artina seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah. Pagawean Allah, pagawean urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanana. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir. Tah supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah, asa didengekeun bae ku Allah, asa dikanyahokeun bae ku Allah. Mahal tah hayang ka dinya teh. Nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim. Iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah. Masih keneh urang bakal nganyahokeun ku adituna leuwih luhur deui. Wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu. Bakal nyaritakeun perbintangan-perbintangan. Nah, ieu engke. Ieu bintang naon, ieu bintang naon, ieu bintang naon. Ieu bintang Taurus bakalna kumaha, ieu bintang Taurus. Ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu. Ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu. Dukun. Bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam